Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Mitra-mitra kaum dangu anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Gara-gara Pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Jang Asdur oge si pendul anu mana kiwari nuju aya keneh di bumi nasi Aki nyaeta Aki nasi Orai teh mitranya anu dipentaan tulung ku si Asdur nyaeta pikeun melet Nyi Fitri Handayani eta hanca teh. Kumaha atuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Tah kitu ujang yang jauh kana teh. PKD-nya apalkeun. Lamun geus apal, bacakeun tengah peuting bari nangtung yang hareup kawetan. Suku anu katuhu ngalengkah ka hareup 2 kali, katukang 2 kali, terus kabelah katuhu 2 kali jeung ka kenca 2 kali. Ditutup ku nguriling lobana 3 kali, tak ukur sakitu. Sok dijamin ujang. Lamun isukan panggih jeung mojang anu dimaksud, lamun samemehna manehna ijieun ka ujang, tapi lamun geus ningali ujang, sok geura bandungan caritaan Aki. Sikepna pasti bakal robah. Nyi Fitri Handayani lain mojang anu dimaksud ku ujang teh. Leres Aki, Nyi Fitri Handayani jenenganna teh. Geulis eta mojang teh. Wah Aki mah, matak abdi bogoh oge nya geus pasti geulis atuh Aki. Da piraku atuh ari teu geulis mah. Abdi teh nepi ka daek nyiar pelet keur melet manehna. Hehehe. Oh, nya geus sakitu we ayeuna mah. Prak geura apalkeun peletnya sangkan tereh karasa mangpaatnya. Tapi kawasna moal tiasa apal sakali atuh Aki da panjang. Cek Aki oge apalkeun. Yeuh jang ku Aki geus ditulis kalayan jelas. Samalah lengkep jeung cara-carana anu tadi disebutkeun. Walon si Aki terus kada kodok kana saku kampretna. Saur ngasongkeun kertas anu ditilepkeun ka si Asdur. Gawat atuh ditampanan tuluy dibuka sareta diilo eusina.
Si Endul anu keur ngabandungan pipilueun ningali kana kertas anu keur dicekelan ku sobatna. Nya terus kegereyeman milu maca. Ari si Aki ukur ningalikeun bari jeung nyerenge seuri, ate bunga lantaran manehna menang duit 40.000. Sok kadinya timimiti engke datang ka imah, gawat apalkeun. Mangga Aki. Punten Aki bade tumaros. Pekrek nanya naon. Kieu Aki. Tadi kasauran Aki abdi macakeun jang jauh kana teh kedah tengah wengi. Tapi kedah di mana macakeuna? Nah di kamar atawa di mana? Macakeun jang jauh kana kudu di buruan imah. Ulah poho nyang hareup ka belah wetan. Ingat suku katuhu ngalengkah 2 lengkah ka hareup, 2 lengkah ka tukang, 2 lengkah ka belah katuhu, 2 lengkah ka belah kenca. Geus kitu nguriling lobana 3 kali. Omat ulah poho ujang. Lancaran eta teh kudu dilakukeun sakali. Sabab lamun 2 atawa 3 kali hariwang bisi peletna teu macih. Anu mata kudu bener-bener dina ngapalkeunnya. Si Aki nyaritana dari pisan. Mamatahan cara-carana ka si Asdur sangkan teu poho. Ku si Asdur di Bandungan kalayan saragep lantaran manehna sieun gagal. Mangga Aki, tapi naon maksudna eta teh Aki ngalapalkeun jang jauh kana make kudu dibarengan ku ngalengkahkeun suku 2 lengkah ka hareup. Ka tukang ka kenca jeung ka katuhu ditutup ku nguriling 3 kali. Tanya si Asdur penasaran hayang nyaho kana maksudna. Laras Aki, naon eta teh maksudna pangna kedah kitu teh? Si Endul milu nimbrung da sarua manehna oge hayang nyaho. Oh, ngeunaan eta. Nya memang bener eta teh aya maksudna. Jadi kieu anu mata kudu ngalengkah suku ka hareup 2 lengkah teh. Sangkan anu katingali ku Panoni Pitri dihareup ngan saukur aya ujang. Lamun ngalieu ka tukang ditukangeun anu katingali ukur ujang. Kitu deui lamun ngareret ka kenca jeung ka katuhu anu katingali ku manehna ngan ukur ujang. Ditutup ku nguriling 3 kali eta teh sangkan Nyi Pitri jadi liur. Ari sabab anu katingali jeung anu aya dina pikiran manehna ngan ukur ujang sorangan. Sok bae geura Bandungan. Pelet Aki lamun geus terap moal teu lolongseran tah hayang panggih jeung ujang. Oh kitu maksudna teh. Bener-bener matih lamun kitu mah Aki. Nya jelas matih ceuk Aki oge. Asal ujang bener ngalapalkeun jang jawokan eta pelet geus pasti jerak. Tapi omat kudu inget waktuna teh ngan saukur 21 poe. Leuwih ti sakitu mah geus pasti laas. Tah kitu ujang, cik kumaha geus kaharti sakabeh caritana Ki? Kahartos Aki, kahartos. Geus bae sakitu ari kaharti mah. Ngan kade dina palebah ngalapalkeun jang jauh kana. Ulah aya jalma sejen anu ningali. Sabab bisi heug engke loba tatanya. Da maklum geuning ari jelema masok loba hayang nyaho kana urusan batur. Naon ceuk barudak ayeuna mah naon teh? Teko apa naon? Sanes teko Aki, tapi kepo. Tah eta kepo naon teh? Si Aki ngawanti-wanti sangkan ulah aya jalma sejen anu ningali. Sabab bisi matak ngondang kapanasaran saterusna harayang nyaho kanu keur dilakukeun. Leres Aki seueur anu kitu jalmi mah. Sok hayang nyaho kana urusan batur. Anu macak. Ujang anu kudu ati-ati ngarah ulah aya nu ningali. Nya atuh lamun teu diburuan oge bisa dilakukeun di pipireun imah. Ngarah buni ari ujang hariwang aya nu ningali imah. Ngan kade ulah anu deukeut ka cai lantaran bisi camal eta pelet teh. Tah enggeus sakitu oge cukup sigana keterangan Ci Aki. Ngan ukur tinggal ngajalankeun hungkul.
Sumuhun Aki tos cekap sadayana ku abdi tos kahartos. Walon si Asdur bari ungut-ungutan. Saterus namah pru ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun tepugu juntrungna. Mangsa alam harita teu karasa kanyawan geus burit. Samemeh magrib si Asdur jeung si Endul amitan ka si Aki. Satuluy namah kenceling ari ditinggalkeun eta imah. Si Asdur hatena ngarasa bunga sabab geus hasil menangkeun pelet keur melet Nyi Fitri mojang anu dipikahayang ku manehna. Nya saenggeus kitu mah duanana terus bae barali ka lemburna. Gancangna carita mitra kira wanci jam 8 peuting. Si Asdur jeung si Endul geus narepi deui ka lembur. Kayaan sepi jempling lantaran wayah kitu teh sabagian jalma geus loba anu sarare. Da puguh di lembur beda jeung kayaan di kota. Sora jangkrik gaang reang di sarada patembalan. Ditema ku sora bangkong anu kadenge reang kangkengkong di sisi balong. Si Asdur jeung si Endul harita keur ngagara di Glempang mapai jalan desa bari ngarobrol. Sanggeus aya kana sawatara waktu nya terus papisah marulang ka imahna masing-masing. Kocapkeun deui si Asdur harita teh geus anjog ka imahna. Kabeneran panto acan ditulakan sup atuh ka jero imah. Gok amprok jeung indungna di patengahan. Sedengkeun Mbah Karta anu jadi bapana geus sare tibra di kamarna da puguh capek, beurangna geus udar-idar ka ditu ka dieu. Wilujeng wengi ambu. Wilujeng wengi. Nah teu kurang peuting balik teh. Tanya Ambu Saidah bari jamotrot baeud. Da puguh pusing rek sare teu bisa dug ari sabab hariwang pantocan ditulakan lantaran anakna sok balik peuting. Nya henteu atuh Ambu da sore kene kakara oge jam 8. Walon si Asdur bari seuri. Ningali indungna baeud teh siga nu teu malire. Da maneh mah biasa oge balik teh jam 12 peuting. Jadi wayah kiwari teh rarasaan sore keneh. Apunten atuh Ambu. Bosen ngahampura oge. Jadi geus teu kudu menta dihampura asa percuma. Lantaran isuk geus pasti dilakukeun deui. Geus ngider ti mana bieu teh Jang? Tuh bapa maneh hayo we nanyakeun. Tanya Ambu Saidah bari neuteup ka anakna. Ari Ambu apantos bisnis abdi teh. Alah bisnis nanahaun, bisnis kucrut. Paling oge geus nyieun deui pi masalahun maneh mah. Lantaran ukur kitu jeung kitu ungkal poe teh. Ambu masuk goreng sangka. Lain goreng sangka tapi da memang sok kitu kanyataanana. Geus rek sare Ambu mah tunduh. Kade ulah poho tulakan panto. Ceuk Ambu Saidah teu nungguan jawaban. Terus ngaleo sup ka kamar teu kaluar deui. Ari si Asdur terus nulakan heula panto geus kitu koloyong ka tukang kebat ka pancuran rek kukumbah suku. Tekung si Lila geus balik deui. Sup manehna oge ka kamar, gek diuk dina sisi ranjang. Ku siwel ngaluarkeun kertas tina saku bajuna anu tadi pamere ti si Aki. Tuluy dibuka gerendeng babacaan lalaunan lantaran bisi kadengeun ku indung jeung bapana. Si Asdur terus macakeun jangjawokan nepi ka aya kana sababaraha kali bulak-balik bakat ku hayang tere hafal. Ari ku kitu namah memang si Asdur teh kawilang calakan mitra. Saenggeus aya kana sababaraha kali ngapalkeun oge manehna teh geus apal. Ngan bae tinggal ngalancarkeun. Geuning tepati hese kakara sababaraha kali oge geus rek apal. Ngan ukur kari ngalancarkeun lantaran ulah nepi ka salah ngucap. Sabab ceuk si Aki oge ngalapalkeunna kudu sakali. Tapi sigana mah isuk oge geus apalah. Tah peutingna ku aing kakara rek dibacakeun. Nyambung-ngambung ku cara kieu aing bisa hasil meleh Nyi Fitri. Ceuk si Asdur gegerendengan ngomong sorangan. Geus kitu goledag ngedeng kertas pamereh ti si Aki ditilepkeun sup ka handapeun anggel. Karalek heuai panonna karasa cepal hese dibentakeun.
Reperem tekung sirila geus sare tibra kerek meuni nyegrek. Saking ku tibra nepi ka ngimpi panggih jeung Nyi Pitri mojang anu kacida dipikahayang ku manehna. Dina jero eta impian, si Asdur jeung Nyi Pitri harita keur aya di hiji taman anu endah. Kekembangan rupa-rupa, kukupu pating kelepar hiber ngurilingan kembang anu keur hejana mekar. Dina jero impian, si Asdur jeung Nyi Pitri keur dariuk paduduaan bari gunter ngobrol. Leungeun silih ceklan, geus kitu silih teuteup bari imut, saterusna silih rangkul, silih cacapkeun ka sono. Dina eta impian, si Asdur kacida ngarasa bungah anu taya hinggana. Sakabehna beut asa aya di alam anu nyata. Mitra kaum dangu, pocapkeun isukna kirawanci jam 11 beurang. Si Asdur kakaralilir brai beunta panonararat reret kakenca jeung kakatuhu. Kaayaan harita geus caang di luar kadenge sora hayam bikang keketok. Kawasna keur ngendog ditema ku sora domba di sarada pating berele di pipireun imah. Aduh, geuning geus beurang ieu teh. Sora domba pating berele meuni gandeng. Kamana ari si Juden nah acan dibere nyatu kitu? Ceuk si Asdur kuniang cengkat lalaunan. Jurut turun tina pangsarean terus babatek kadenge tulang pating beletok. Serog ngadeuketan kana palebah jandela ragamang muka tulak. Reket berai jandela teh muka. Katempo kayaan di luar geus caang. Panon poe geus luhur langit bengras taya aling-aling eueuh mega anu ngahalangan. Bakat kutibra aing sare nepi ka ngimpi panggih jeung Nyi Pitri. Tapi sok sanajan ngan saukur ngimpi, nah meuni asanya, nah anteng teuing ngalamun kitu aing teh. Dina alam impian mah Nyi Pitri teh meuni someah amis budi mantak pikaresepeun. Beda pisan jeung dina kanyataan anu judes jeung haseum budi. Taradaek seuri-seuri acan. Wah, sigana mangrupa pituduh ieu teh. Moal lila deui ngimpi aing bakal jadi kanyataan. Si Asdur ngomong sorangan panon anteng neuteup kaluareun jandela. Ngawaskeun barudak leutik anu keur arulin di buruan imahna. Geus kitu si Asdur gura-giru kaluar ti kamar. Serog ka patengahan kasampak di dinya taya sasaha. Sabab harita indung jeung bapana keur areuweuh di imah. Koloyong si Asdur leumpang kebat ka tukang gap kana wadah sabun jeung anduk. Saterusna kenceling indit ka pancuran maksudna rek mandi. Teu kungsi setengah jam geus balik deui. Sup ka jero imah kebat ka kamar rap make baju anu bersih. Geus kitu sedot nyisiran bari ngeunteung. Kawas biasana beungeut aing teh memang kasep sakieu mah. Mani geus tah ayeuna kari dahar. Rengse dahar aing kudu ngapalkeun deui jang jawokan nepi ka molotok dina otak. Da kitu ceuk si Aki oge. Tah engke tengah peuting ku aing rek dibacakeun. Ceuk si Asdur sok nunda sisir dina tempatna. Geus kitu gancang kaluar di kamar gek diuk jeung hareupan meja makan. Gap kana turu besangu nya terus dibuka ka tempok kadaharan geus ngajagrag meunang nyadiakeun indungna. Teu loba mikir geuat ngalasangu celebak dahar meuni ngalimad. Rengse dahar diukna pindah ka hareup bari ngalepus udud. Panona peureum beunta bangun anu tumanina. Tekung silila. Rojol si Juned datang bari nanggung jukut. Beungeutna burahay beureum ke sangluut leet masuhan sakujur awak. Tah geuning maneh geus balik euy. Di mana ngari teh?
Tanya si Asdur bari melong ka si Juned. Ti lamping Kang. Walon si Juned regeureun panonna melong ka si Asdur. Nah meuni jauh-jauh teuing. Apan dilandeuh oge loba jukut mah. Hari Akang, puguh beak ayeuna mah. Geus diarit ku batur Kang. Kapaksa we abdi mangarit ka nu rada jauh da karunya ka doma. Ari di ditu loba jukutna. Soor Kang di ditu mah. Jukut teh harejo. Asal daek we inditna. Walon si Juned bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Ari indung jeung bapak kuring keur ka mana euy nyaho teu? Oh, juragan Ambu sareng juragan Abah mah nuju angkat ka dayeuh. Indit ka dayeuh nyarek naon cenah? Tanya si Asdur bari kerung. Saurna mah bade ngalayat sobat Abah anu nuju teu damang. Tak kitu tadi nyariosna mah ka abdi. Rupina mulihna bakal sonten. Walon si Juned mere keterangan ngeunaan Mbah Karta jeung Ambu Saida. Anu harita teh keur arindit ka kota rek neang sobatna anu keur gering. Oh kitu heueuh nyahkeun wae atuh ari kitu mah. Tah ayeuna jika ditu gerak ka tukang tunda jukut sakalian. Domba we paraban. Bisi rek dahar kari nyokotan we lah ku sorangan da geus nyampak. Mangga Kang. Leo si Juned indit bari nanggung jukut kebat ka tukang ngajugjug ka kandang. Wah, kebenaran kayak kieu mah. Si Ambu jeung si Abah keur eueuh. Jadi moal aya anu nyarekan poe ieu mah. Aing jongjon lamun kieu mah ngapalkeun jang jauhkan moal aya nu ngaganggu. Ceuk si Asdur bari seuri. Jung nangtung sup ka jero imah kebat ka kamar. Sanggeus aya di kamarna geuwat nyokot kertas anu ditunda dina handapeun anggal. Gek diuk sisi ranjang. Kertas anu ditilepkeun dibuka gerendeng tulisanna dibaca lalaunan. Aya kana sawatara waktu lilana. Si Asdur harita teh terus baing gegerendengan bulak-balik ngapalkeun jang jauhkan. Anu akhirna mah manehna apal nepi ka norolang molotok dina otak. Da puguh bakat pusuhud dina ngapalkeunna. Tageus apal ayeuna mah. Kan kari engke peuting macakeun di luar. Bari nyang hareup ka belah wetan, suku katuhu 2 lengkah maju ka hareup, 2 lengkah ka tukang, 2 lengkah ka kenca jeung ka katuhu. Ditutup ku nguriling 3 kali. Tah tinggal poe isuk, urang manggihan Nyi Fitri. Sabab kudu nyaho hasilna naha pelet teh, teurak atawa henteu. Da ceuk si Aki mah moal gagal cenah. Cik atuh ku aing isukan urang buktikeun nah bener caritaana teh. Ceuk si Asdur ngomong sorangan. Geus kitu goledag ngagoler panonna kucap kiceup neuteub lalangit. Nyipta-nyipta kajadian anu can karuhan. Tesrikna dipapantes diwawaas. Rek kitu rek kieu lamun manehna geus hasil melet Nyi Fitri. Sareta daekeun babarengan jeung manehna kawas anu kajadian dina alam impian. Bakat ku anteng-anteng ngalamun antuk nareup sare tibra nepi ka sore. Mitra kaum dangu. Urang kocapkeun sorena kira wanci sabada asar. Ambu Saidah jeung Mbah Karta geus balik ti kota. Datangna rarebo ku babawaan lantaran tadi sanggeus neang sobatna. Samemeh balik nyelang balanja heula keur oleh-oleh bawaeun ka lembur. Si Asdur harita geus hudang sare, nya terus muru babawaan brak dibuka eusina kadaharan rupa-rupa sagala aya. Anu ku jaman harita mah masih arang langka di lembur. Ningali kitu puguh bae atuh si Asdur bunga, hudang sare aya anu ngirim kadaharan. Saterusna pru ngobrol jeung indung bapana diselang bari jeung barang dahar. Samalah si Juned oge teu tingaleun milu barang dahar ngadekul cecelebekan. Bari ngadedengekeun anu keur gunter ngarobrol. Da puguh ari si Juned masok sanajan kasebut badegana.
Tapi kacida dipikanya kudunungan teh. Kawan tu budakna bager, getol, nurut jeung jujur tara loba carekeun. Dititah kitu ki oge manehna tara mungpang kana parentah tinu jadi dudungana. Sanggeusna aya kana sawatara waktu anu ngobrol bubar. Ambu Saidah ngaleos ka tukang dekul mirun seuneu. Ari Bahkareta terus kepancuran rek mandi bebersih. Si Junet balik ka imahna lantaran sakabeh pagaweana geus beres. Sedengkeun si Asdur kenceling indit rek nyamper si Endul ka imahna. Mangsa alam harita teh teu karasa ngarayapna. Beurang geus kaganti deui ku peuting. Ambu Saidah jeung Bahkareta sore keneh geus sarare tibra di kamarna. Sedengkeun si Asdur manehna mah nyaring keneh harita teh keur nangkarak bengkang dina luhur kasur. Panona ret deui kana jam anu ngagantung dina bilik. Beuk nah beut asa kulila-lila teuing waktu teh. Nah jam teh maju atawa henteu kitu. Ari di daguan mah meni asa lila-lila teuing kana tengah peuting teh. Nah teu nyaho aing geus teu sabar hayang geura macakeun jang jaukan. Kitu ceuk si Asdur panon melong kana jam dingding anu ngagantung. Breh katempo jarum jam kakaran nunjuk kana angka 11 leuwih 10 menit. Perejat cengkat jung nangtungnya terus lelempangan di jero kamar bulak-balik tegenah cicing. Kituna teh bari jeung gagreyeman ngapalkeun jang jaukan. Ceuk pikirna ngarah beuki lancar lamun pareng waktuna dibacakeun. Lantaran ceuk si Aki oge ulah aya kesalahan sarta kudu sakali jadi ngalapalkeunna. Sabab lamun teu kitu inggis pelet teu neurak kamojang anu dimaksud ku manehna. Saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Wanci harita geus rek nincak ka tengah peuting. Si Asdur gewat kaluar ti kamar srog ka patengahan kayaan di jero imah geus cempling. Lantaran indung jeung bapana geus sarare. Ketayep harita si Asdur lempang lalaunan ngadeuketan kana panto hareup. Reket kadenge sora palupuh anu katincak. Pragamang muka tula kolotrak reket brai panto muka. Si Asdur buru-buru kaluar ti imah, brug panto ditutupkeun. Jurut si Asdur turun kaburuan terus ngajanteng nangtung panon rarat reret nitenan kasabudeureun pakarangan. Anu katingali caang ku cahaya lantera anu ngahaja digantungkeun dina panyaweran. Ngarah di buruan imah teu poek teuing. Sedengkeun kayaan peuting harita geus sepi jempling, tatanggan anu dareukeut geus tari brasare samalah geus teu kadenge sora batuk-batuk acan. Si Asdur nangtung ajeg yang hareup ka belah wetan anu katempo poek sabab belah dinya mah kebon. Sora jangkrik gaangjeng cari cangkas reang di sarada patembalan. Wah geus nepi kana waktuna ieu aing macakeun jang jawokan. Tapi nah kira-kira moal aya jalma sejen kitu anu ningalieun. Ceuk si Asdur bari jeung rarat reret ka sabudeureun tempat. Lantaran bisi aya jalma sejen anu ningalieun ka manehna. Tapi sanggeus dititenan tetela taya jalma saurang-urang acan. Nganti kajauhan hawar-hawar kadenge sora kokol anu ratok ditakol ku ronda. Anu harita keur ngarider ngurilingan lembur. Wah kayaan geus aman kawasna mah. Aya oge anu ngaronda tapi da jauh hari kadenge nama. Tatangga geus jarempling taya anu nyaring. Kitu deui indung bapa aing geus taribra. Jadi geus aman sih kana mah. Si Asdur ngomong sorangan kitu nate bari jeung rarat reret. Mastikeun sakali deui lamun kayaan harita bener-bener aman moal aya anu ningali ka manehna. Beres lah pokona mah aman kayaan teh. Tah ayeuna aing kudu gewat macakeun jang jawokan. Samemeh liwat wanci peuting. Nya muga-muga we lancar taya halangan anu baris ngagagalkeun kana pagawean aing. Ceuk si Asdur nya terus atuh nangtung ajeg. Samemeh pok macakeun jang jawokan, nyelang narik napas panjang heula. Geus kitu pok ngomong kalayan lantang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.